Warung icalan lancar. Tukang warung anu icalan lancar, lain seserian. Alhamdulillah, Mami. Atuh mudah-mudahan kumaha milik henteu samilik. Atuh loba warung sisi jalan ge ada teu samilik. Ada dibagi-bagi milik mah nya. Mal pahili teh ya. Eta teh pamin uang poe itu ka ieu ka tukang warung atuh lamun ayeuna teu gaduh acis atuh bade namu teula 2 perak bae. Sawios. Ngobrol wae atuh. Aing kene ka sawah. Nah, make moal. Ibu cicin sabaraha hiji nuang? Nuang eta nuang pisang sabaraha hiji? 2 min heg pangbayarkeun. Geus nini-nini ieu teh. Pangbayarkeun. Heeh. Apa min ge da namu teh da. Teu boga duit sare berku acan eta. Nyata ieu teh di Artara da geus kolot. Atuh mah sarehat. Alhamdulillah. Mas sehat? Sehat nah. Acis teu gaduh. Dan atis teh gaduh. Mun ai mah eta ai paling aya pekerjaan poe naon? Besok Aya pekerjaan. Teu pekerjaan atuh mudah-mudahan sing aya atuh nya. Atan eta teh anu ngabagikeun. Ye, cicing lah atuh. Anu ngabagikeun milik teh eta teh batur teh aya keur mayar eta nya. amin. Milik naon? Milik naon euy? Satu rek naon? Naon jadi gua. Gara euy ngukul euy. Tununya satu, tununya itu tuh. Heh? Atuh da isin. Tununya satu. Ibu nuju naon? Sarehat ibu? Sarehat? Oh, sing sarehat atunya lamun urang bade lamun urang bade angkat-angkatan kada mam heula nya. Ulah ieu teu kosong tuang heula. Lain kudu 2 piring. Jadi gua tuh. Nya. Amin. Heeh. Ulah sangu poe, sangu asli. Tuh. Kumaha Pak Udin? Sarehat eta bos kapal. Sarehat. Aduh, dadah tuh. Urang teh raya penutupan warung malibanya, lain penutupan jalan. Penutupan Ramadan. Satahun sekali urang teh nya. Heeh, manfaat eta teh. Lamun aya kana mah disebut Ramadan, sawae itu ngatanya. Eta mah teu langkung ai pamin tos masihan informasi nya. Kata-kata hari ini. Well,